Lebih orang sarerea Kanjeng Nabi mulia Muhammad junanana Quraisy bangsana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lebih orang sarerea Kanjeng Nabi mulia Muhammad junanana Quraisy bangsana. Ramana Gusti Allah Ibuna Siti Aminah Bibabargana di Senin tahun gajah Rabiul awal bulanna tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 seriusna 70 panambena sareng sahiji punjulna Siti Aminah misal wakos babarna kacatur ninggap jaya meningempur di bumi urung hancur parangina Kanjeng Nabi ganti kapino puji pinter gede kawani sabarnya akal sasami beropat tahun Yoswana diberikan amanah Nabi diberadadana malaikat numalana Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngusikeun kana manana ilmu hikmah sapinona tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapatkeun deui sarta ngaraos nyari di kota min Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun masa Nabi dibobotkeun luasa siga unggulkeun kagenep tahun Yoswana ditilik pupus ibuna Nabi dirorokeanna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul
didinya teh pajang pisan kacatur di eta negeri loba pandeta Yahudi sareng pandeta Nasrani nu pangjang Kanjeng Nabi sadayana sasaoran ieu jamin monyalaan binabieun akhir zaman Toret Injil geus nyebaran sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi nengang panutan karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hiramaranti ibadahna saban wengi didinya jaga sumpingan Jibril nurunkeun Quran kalawan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan harita Yoswana Nabi 40 tahun kawali diutus ku Allah pasti ngabarkeun agama suci anu iman pangeulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kali nu nonoman anu pangeulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek pisan jeung hari jalma beulian anu pangeulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur runut kaon nu kamasyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapaku malaikat nyanda buruk nu kasebat lembangna teh jarak kilat tunggangan Nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis lami-lami antawis kujalmi henteu katawis kesana Gusti nu acis di Baitul Maqdis rasna naik tangga saterusna Miraj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng aras pangluhurna di sumpingan sadayana Gatut surga narakana Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat rahman anjeunna kuduna tepat salat muji ka Pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kewajiban salat boleh magiliran demenan dikurangan salat eta menangkana dina agama tihanna jamin ulum
ikut sholatnya, nyata rubuk agamana. Kafir Mekah caturkan, barang Nabi nyarioskan. Miraj lain dimuliakan, anggur padanya serikan. Pada surga kalahkan, dirinya Allah ngerasakan. Kanjeng Nabi dialihkan, ke Madinah disirnakan. Para sahabat pirang-pirang mau bemelang milu iyan, milu ngalih sabrolan, tepisan sumorean. Tapi kemuliaan Nabi di Madinah asal sepi, jadi rame gunung Haji, Mudikan Maha Suci. 10 tahun lamina di Madinah jumanana, agama Islam cahyana gumodar mana-mana. Hari Minggu kanjeng Nabi nyana langkung timistik, ka umatna jalan istri lewih disebut pribadi. Welas asikan miskin, sumawas ka budak yatim, pada sebelum paparin keadaan jeung pisalin. Aku tahu orang kampung cari serta tangariung, darangku jeung adikku sanajan ka orang gunung. Ragunan dan kasusahan, gering jeung kapapatenan, ngalayat sareng mubarak, ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi, esko musti kaning jalmi, sajagat moh menang deui, sae lupa jeung parangi. Rarajin bulan purnama, alis-alis tumbiri, waos lintang widuri, salira harum wawangi. Esuk kesaning pangeran, lain semiti menyanan, kainget padanan nean, diparake sesengitan. Pirang-pirang mujizatna, kawiskan Nabi annana, Quran nomor hijina, mujizat nu pangmulyana. Tanggal nu perang dauna, disiram urut abdasna, ngadadak loba buana, sarta hirup saterasna. Domba nu banget kuruna, segala lepat susuna, diusap panangana, ngadadak jauh susuna. Dina hiji waktos deui, sahabat bekirang cair, teras bae kanjeng Nabi, mundur jai anu kari. Caingan sagede pisan, esuk kabeh pada heran, Nabi nelengkeun panangan, dumadak tuluy manceran. Jai mancer loba pisan, kaluar tina panangan, sela-sela ramu pisan, cukup perjalanan. Ya Allah, no sifat
di ibadah daya anunya samian sareng abdi mandai Kang Muhammad Kangjeng Nabi yen eta utusan Gusti pimulang ka jalmi-jalmi nu sifat kapercantanan wijaksana tur budiman bener unggul sasahuran lain saur kaeureyan hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengan sareng sabada wafatna esuk teu aya bentena nu Gusti junjungan abdi Sayyidina Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanurina diri abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngadesan sejatuh